أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karami. Urang lamun geus dibere hal ku Gusti Allah, urang zikir mulai jam 1. Teu boga perasaan ku kumaha hayang dunya teu, hayang mulya teu, hayang agung teu ieu mah. Ieu mah zikir teh lillahi ta'ala be Allah nitah zikir. Kemudian genang Allah zikir teh mulai urang zikir. Dulu zikri la ilaha terurusuhan zikir teh geus bae sesuai jeung aturan la ilaha illallah la ilaha illallah la teu boga rasa diri du zikir teh Allah la ilaha illallah Allah fa'alul lima yurid wallahu khalaqakum lima ta'malun la ilaha illallah dicekel mah dicekel tasbih tapi teu maksud gitung menang sabaraha ieu teh besi menang 3 haju tunduh. La ilaha lolobana emang gitu lah. Tenang zikirna teh lah teu boga target sabaraha, teu boga target datang ke jam sabaraha, aku mah Allah bae. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kulantaran tadina urang teh nyebutan ahli-ahli Allah heula, make adab-adaban sesuai jeung aturan Allah anu ngagerakeun urang teu garasan kana bakalna leng udang-udang subuh ieu mah lain leng teuing di mana kumaha ngeunah datang ngeunah eta hal ngan kakara-karasa ngeunah doang kakara-karasa ngeunah. Namun ditanya ngeunahna modal kumaha teu bisa nyaritakeun, pokona mah teu boga pikiran ku kumaha leng rindu ta urang. Rindu encan dibere ku kumaha kakarak awalan hal awal teng dibere rasa ngeunaheun amat sih. Eta berjam-jam ge sila sugan engke bakalna nyeri henteu, sugan singser moal. Moal teh mah kajeun ku kumaha ge moal bae, jag-jag bae urang sabaraha jam teu karasa. Misalnya jam 1 datang ke azan Allahu Akbar Allah eta hanjakal boga rasa hanjakal ih azan mah ku ngeunaheun teu karasa di jam 1 jam 2 jam 3 jam 4 3 jam setengah teu karasa ku ngeunah-ngeunahna ngadenge azan teh ngadenge azan eta teh asa hanjakal embung teh ngadenge azan teh ku ngeunah-ngeunahna illallah la ilaha illallah geus teu maksudna naon teng hese tah meunang deui ka kos kitu teh hese mungkin teu sabulan dibere deui mungkin ke sababaraha bulan teu nyana berusaha tapi engke kadang dibere deui ku Allah kayak geus sering dibere kos kitu teh terasa asma Allah teh aya Sami'un Alim ih keur didengekeun keur dikanyahokeun keur dideuleukeun ieu teh terasa kos lautan laut ilmu Allah laut asma Allah laut basor Allah geus teu daya teu upaya ieu lah hal di mana karasa asma bakal karasa sifat di mana geus karasa sifat jeung asma bakal karasa afal ieu lain nang urang nang Allah geus kabeh dedeleuan Allah bae darasaan Allah bae nya lain nang urang selama urang ngaku moal usul-usul sebab aya pengakuan diri di mana urang masih kena aya pengakuan diri moal bisa ieu geus lepas kabeh teu boga pengakuan nang Allah ikeur carita penjabaran praktek nama lain gitu ieu carita penjabaran praktek nama atuh lain gitu engke teu karasa tama lantaran tama anugerah ti Gusti Allah urang bisa ngalepaskeun mimitina tinggal ngalepaskeun dunia heula dilepaskeun bae heula dunia teh ja dunia mah dipikir teu dipikir sakitu bae dihayal teu dihayal sakitu bae diteangan teu diteangan sakitu bae
artinya sakit baik orang boga kepercayaan jafal kolam geus anggeus kolam utar atur pembagian ieu harta urang di teangan aya aturan megana sakitu mah ti lauhil mahfuz sakitu bae teh di teangan ge dasar dek loba mah dek loba bae jafal kolam jadi urang teh kuari dek lawan pukar pikir ja geus beres pembagian rizki urang ka urang milik urang ka urang teh geus anggeus geus atuh tah nu bisa mah atuh rek di pikiran geus anggeus pembagian Allah di lauhil mahfuz tinggal kuari man dipeta-petakeun ku Allah tah pa eta dek naon deui nu tak boga keyakinan anggeus atuh ka Allah keun ayeuna mah teh ieu mata kicep nang Allah ceuli nang Allah napas di jero urang aya ruh nang Allah dibersihanana ge ku Allah urang teh kan boga kahayang dong kebalikeun ka Allah ilallah minallah fillah mulai nikmat nyulusup kaharti asma kaharti sifat kaharti asma jeung sifat bakal kaharti afal di mana geus kaharti sifat asma jeung afal bakal kaharti zat sebab moal keluar asma sifat jeung zat kajukos kumaha tuh moal bisa saha ge moal bisa ta Kangjeng Rasul ge teu ngabejakeun Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa teu ngabejakeun tapi eta ditajalikeun ku Allah sabada takholli urang ta eta tajalli ditajalikeun teh kemudian eta dibere hal urang tajalli ta eta teh dipilih ku Gusti Allah tempatna Kangjeng Nabi Musa digerokeun ka Gunung Tursina apa teu imkaneun Gusti Allah lamun lain di dinya atuh imkaneun ngan geus kos kitu bae sunnatullah dek mere Allah ka hiji hambana anugerah tajalli kudu dipanggil heula ka Gunung Tursina Kangjeng Nabi Yusuf apa bisa apa teu mungkin di luhur luhur bisa tapi dek ditajallikeunna di jero sumur Kangjeng Nabi Ayub apa bisa apa teu bisa lamun ku sehat atuh bisa tapi ditajallikeunna ketika geus tinggal rorongkong doang Kangjeng Nabi urang dipilih ditajallikeunna teh Sidratil Muntaha walaqad ra'ahu. Nah iyalah Allah teh boga pemilihan nu mantap urang teh urang kudu milih tempat ieu teh lamun tempat ieu teh bagus ieu teh jang ibadah ka Gusti Allah pindah ieu terasa ngeunah ya di dieu mah ya di dinya mungkin diberi anugerah bakalna di dinya ieu teh teu ngeunaheun di dieu mah di anu pindah eta teh menang Allah ngagusar ngageser aya waliullah di Masjidil Haram teh ngeunaheun kunaon aya di Jabal Abi Qubais geunah aya waliullah teh di Masjid Madinah kok teu ngeunaheun ibadah teh padahal mah di raudhah deukeut Kangjeng Nabi kunaon atuh di patilasan Kangjeng Nabi di sekitar eta mah kok ngeunaheun pilihan Allah nah iyalah Allah teh dek merek ka urang tajalli ta eta teh dek nyembungkeun dek ngasupkeun hal ieu terserah Allah teh mah kumaha Allah bae urang teh dipanggil seakan-akan ku Gusti Allah mana ka Banten mana ka Gunung Santri naik ka luhur diuk di dinya sok ibadah sarua jeung tos kitu sila sok pereum bentak aya tukang saho tajali ta bener gede deh susuna ta tajali ta Allah nang Allah gusar geser hakikat mah Allah tepan ge berangkat sia ka ditu ka Mekah berangkat ka Madinah berangkat ka Irak berangkat ka Iran berangkat nang Allah utar atur di satu tempat Allah mere sesuatu nu indah luar biasa nu teu kanyahoan ku batur rahasia Allah paingan diberangkatkeun horeng dek mere eta anu sulit terulang deui ta eta teh selalu kitu bae Gusti Allah ieu di imah bae ge sarua bae di imah teu puguh teu garuh udang padahal mah tilok hudang jeung hiji mandi sarua jeung kitu okos gerakan urang padahal nang Allah wudu salat eta teh cak Allah teh salat ngan teu beunang dihayal-hayal kitu aing keur ku Allah keur dititah ya tuh ngahayal edan tuh surang kana ka ditu wah seakan-akan kos kitu sebab wallahu khalaqakum wa ma ta'malun salat beres salat deui salat atawa salat deui minimal genep rakaat ke Allah dibere mungkin di rakaat awal mungkin di rakaat kedua atuh tah mah kumaha Allah bae dibere leng bae di jero salat teh kok aya ngeunah
di jero salat teh aya ngeuna rahasia Allah dibere ku Allah jicipan eta mah rahasia Allah mungkin ka ul kiai mungkin ka ustad mungkin ka pedagang mungkin ka petani mungkin ka karyawan atuh kumaha Allah bae nu merena mantek aya kiai teu ngeunah-ngeunah salatna tapi ngadenge aya hiji karyawan abdi dipasieun ke ku nikmat ieu teh rahasia Allah anugerah ngan coba datang deui henteu kos kitu bisa deui henteu kadang-kadang sulit teh nah ieu keur carita nyulusup hal di mana geus aya hal nah ieu tadi teh hal teh waridun yaridu alal qalbi min kasbi anwa asrari dzat wa anwariha keur carita Imam Syibli Abu Bakar Syibli mun urang geus ka Baghdad karasa kadeuleu gambaran makom Imam Abu Bakar Syibli gitu luar biasa. Nah anjeunna dibere hal ku Gusti Allah diciwit teu karasa digebugan teu karasa digolok teu karasa bata bentak bae henteu naon kitu ngaranna henteu tunduh ceuli dedengian lain dedengian nu ieu lain dedengian nu ieu lain dedengian ieu suara mobil suara teu kadenge jadi pindah tak ketika aya hal teh dedelean lain nu ieu dedengian lain nu ieu aambean lain nu ieu jadi ngageser padahal jelema di dinya mun sakira-kira dicabut teh halna teh biasa deui ketika dibere hal di dinya keneh jelemana tapi lain dedengian lain nu ieu aambean lain nu ieu dedelean lain nu ieu jelemana di dinya keneh masyaallah boro-boro keur carita alam kawalian alam jin urangna di dieu tapi ternyata dibukakeun ku urang ku Gusti Allah di alam jin atuh asup urang ke alam jin biasa kadeuleu alam jin teh kadeuleu istana kerajaan dan lain sebagainya di alam jin ieu mah lain alam jin alam hakikat tah Abu Bakar Syibli teh teu karasana naon geus mang poe-poe teu sare sababaraha poe teu sare teh lain teu sare lalagan teu sare bae teu kuat sebab lain dedelean nu ieu lain dedengian nu ieu nah di akhir ayatna Abu Bakar Syibli asup ka hiji tempat eta teh kumuh anu luar biasa loba puntungan-puntungan awi anu sarareukeut nyana asup ka dinya di alam hakikat ku ngeunah teu karasa aya paku nancep aya awi nancep teu karasa ternyata paku jeung awi nu nararancep ka dirina teh eta teh ngajadikeun sababna maot teu karasa kunyana teu karasa kunaon di jero hal eta henteu karasa nikmat luar biasa asa jeung Allah bae neuleuh Allah denge Allah napas Allah jadi geus gahiji teh nah ieu moal karasa tah lamun geus kos kitu urang paeh ge teu karasa hayang paeh ge mun geus datang ka dinya teh lolobana waliullah teh ngadoa hayang paeh nikmat jasa sebab kapanggih jeung Allah geus usul berani di jero kubur ge nang tangan malaikat lantaran Allah na eta kene di dunia di luhur bumi Allah na eta di jero kubur Allah na eta di mahsyar ge Allah na eta kuari geus wau jeung Allah atuh teh sieun ketika malaikat maut menjemput nyawa saya malaikat maut dek naon dek nyambut nyawa lain ti kamari angel amat sih carekan malaikat maut kira-kira aya tuh curug nyarekan sagala tuh gegeraan hayang geus ka geura usul ka Gusti Allah hayang geura kapanggih gitu hayang geura kapanggih jeung Gusti engke di kuburan ge ditanya ku malaikat munkar nakir man rabbuka jawabannya sia nanya maka ditu kana can wauh jeung Allah aing mah di dunia geus wauh jeung Allah beuh ceuk malaikat pohara amat laporan ka Gusti ieu jadi ditanya nyarekan kula siapa ya men tanya-tanya bae cek Allah teh geus tuh ditanya eta mah geus wauh jeung Allah engke di masar teh kitu jangan mah ngaroko bae tenang bae di sisi tenang wae cenah wae atuh kalem bae deuleu jelema nu kieu nu kitu eta sabodo nya geus wauh ieu jeung Allah nungguan panggilan dong sugan sieun atuh henteu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun nah sebab atuh di dunia ada geus kapanggih jeung Allah teh geus wusul atuh geus kasieun inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lain kuari bae teh buka kasieun di jero kuburanna sugan sieun atuh henteu di mahsyar sugan sieun atuh henteu nu matak cenah mah kucuprakan ka neraka ge masalah nu matak daripada urang didelekeun ka surga haja teu ka surga maning ka neraka tapi teu panas
wali Allah teh pan ditaneangan murid-murid da coba besi di neraka murid-muridna ku kucuprakan di neraka teu panas cenah mah neuleukeun muridna sia ye waduh geus aya abdi Asep di mana Asep Cikupa geus tarutung ge oh aja saya mengkunaon gara-gara ulah ngobrol lah angkat heula kela sia menjadi tutung ge kunaon ya ngeri di tanggeus kena asup ka langit biru aduh Gusti Allah agung nah iyalah orang menyaritakeun ka saya geus diangkat eta waliullah ulama ku kucuprakan di neraka oh masalah teu aya naon kitu ngaranna henteu panas contoh tuh panas Kangjeng Nabi Ibrahim kuniyana rukuni barda wassalaman ala Ibrahim tama adat doang sini manaskeun adat tama jabuktina para rasul para nabi para aulia Allah ketika ku Gusti Allah ditiiskeun atuh tiis bae nah iyalah Abu Bakar Shibli teh ya asup ka hiji tempat nu kumuh katojo sukuna ku awi dan lain sebagainya teka rasa ceknya terus maut Sayyidina Ali apakah rasa tuh ente geus aya hal mantak cek Sayyidina Ali eta cabut dicabut geus dicabut oh ja teka rasa hal nah keur aya kos kitulah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala jelema bobogohan ku nikmat-nikmatna galedeg kadenge moal kadenge di sisi kuburan sugan sieun ka kunti anak henteu moal padahal mah nyana eta di sisi kuburannya hujan geledeg glungsing jeleget henteu sieun naon sebabna geus wusul ka susu tah eta kos kitu eta keur carita dunia dicontohan ku dunia deh ieu mah usuran ruhani masya Allah geus leuwih ti segala rupa ruhani mah hese ngagambarkeunana lantaran kanikmatan ruhani mun dibandingkeun jeung kanikmatan jasmani mah eueuh tai kuku na acan ketika hiji jelema diberengeunna salat ukur ku barang dahar ukur ku pakaian ukur ku kendaraan ukur ku awewe moal bisa kaukur eta kakarak dibere awalan geus ngeunah nu mantak makin ka ditu makin sono lantaran geus dibere nya sabodo aing mah geus jeung Allah bae makin sono jeung Allah andai kata dituturkeun teu bunga ditinggalkeun teu sedih sebabnya mah geus dibere anugerah ku Gusti Allah nikmat ketika salat nginaheun ketika maca Quran nginaheun ketika zikir ji malah mah ribet loba jelema teh ribet cenah mah ribet aing mah geus pokona mah cak aing mah jeung Allah bae mun bisa mah ngan nyana kembali deui nang Allah ngagerakeun ja dititahan ka dieu henteu tapi datang diundang henteu tapi datang oh berarti mah tinggal kumaha urang narimana nyanggakeun sadayana ka Gusti Allah hakikat nama nyana teh tak embungeun naon sebabna ribet jeung jelema mah ribet geus mah ngeunaheun sebab ketika maca Quran teh teh kudu loba maca Quran nikmat zikir gitu keneh geus lain ukuran 1000 2000 keur awal mah heueuh ulah kurang ti 1000 ulah kurang ti 10.000 keur awal mah ai kadituna mah geus dibere ngeunaheun mantap 1000an jelema maca la ilaha illallah aya waliullah maca la ilaha illallah hiji bandingkeun jeung jutaan la ilaha illallah nu can usul beratan hiji tah nu mantap rok naon kitu garana hiji zikir dibaca ku ahli Allah hiji jana zikir bandingkeun jeung jutaan manusia beratan kene ieu kitu kene doa ahli Allah henteu kudu loba Allahumma ighfir lahu warhamhu sakitu doang nyulusup ka mayit ngeunaheun jasa karasana Kiai Golkar ngadoa Allahumma ighfir lahu warhamhu cak mayit teh geus aduh ya aing nyangsang ditakal Golkar ieu cek ya bisa ragag hese lamun jelema geus dibere makin sebabnya nama di alam jeung diomongkeun teu pengaruh di alam sakitu bae diomongkeun sakitu bae ya embulun ieu nya nama sebab jelema lamun ngaji hayang dituturkeun hawa nafsu jelema ngaji magahan ngaji ceramah dakwah
geus lain nuturkeun nyana ka Allah geus ngajak ka Allah bae lamun di ditu geus ka Allah atuh geus cukup jangan ngajak ka Allah jadi lain hayang syak kunaon teu ngaji ka aing hawa nafsu siksaeun Allah tetek kiai kos kitu kunaon teu ngaji syak ka aing siksaeun Allah atuh kunaon hayang diajian pan ngaji teh ngajak ka Allah ge Allah anu noelna daekeun jeung henteuna dakwah teh ngajak ka Allah ketika urang ditu didakwahan geus ka Allah atuh geus urang sok aju pan sia didakwahan ku aing beres atuh aing amplop eta kos kitu bahaya tak kos kitu tah nu mantak lamun aya jelema dakwah macakeun Al-Qur'an macakeun hadis macakeun kalam Allah macakeun kalam ulama kemudian nu dimaksudna teh qosoda wa qosoda kitul mal wasanaan nah lamun dimaksud harta jeung pangalem ieu adalah ria teh tuh bitul amal kadituna siksa bacakeun Al-Qur'an makin loba nu ngadengekeun makin gede ganjaranna jelema ibadah kemudian didengekeun ku jelema loba makin loba nu ngadengekeun makin gede ganjaranna ka dirina lamun henteu qasdul mawasana lamun tujuanna hayang harta atau hayang pangalem atau duana nya harta jeung hayang pangalem siksa Allah nu bakal terjadi dek ngaji Quran tah dek pidato tah dek ceramah tah dek ngaji tah kudu kumaha tuh ajakna ka Allah ngajak ka Allah dirina kudu geus ngarasakeun ka Allah lamun ngajak ka Allah dek aya nu ngadengkeun dek henteu dek lobaan dek saetikan akur bae ketika enggeus ka Allah bungah nu aya urang mah lain kitu pan narurut ka aing bungah ka Allah masa bodoh teu nurut ge urang mah tibalik tak ieu lain bungah asal geus ka Allah bae ge urang ditu geus sarat atuh geus teu kudu didawan geus cukup urang ditu geus ngarzarakat geus atuh teu kudu ja dakwah teh dakwah neruskeun Kangjeng Nabi di sampingnya imankeun ngaislamkeun ieu jadidu imanakum nambahan gede iman nambahan anyar iman kudu urang ditu areun geus salat areun geus zakat geus teu kudu ka ditu atuh nu penting mah ka Allah nyana teh silaturahmi atuh kajin tapi urusan nafsu teh datang-datang urusan nafsu cenah geus teu ngaji jak geus atuh masalah ieu mah sok ditanyakeun si datang-datang ka aing barang geus jadi jelema yes baheula mah sia keur nyungkruk ka aing bae nah ieu siksaeun kiai siksaeun siapa ngaji di aing nyaho ka alif lempeng jeung bengkok teh pan di aing ku ari sia geus gigiridigan ka dieu ka ditu pan tiloknya apa ka aing kiai siksaeun Allah ji atuh geus we urusannya nyampekeun atuh geus ganjaran engke bae di akhirat bari tungganana ulah kuari diomongkeun padahal teh murid aing tapi kuari nyana geus tilok ka aing bloon jasa sumpah sia ku aing sia disapa sia ku aing cak muridna ngadu sapa yuk ngadu sapa pan pokona jeung nu teu karena Allah mah panyakitan bae tapi lamun nu jeung karena Allah sebab nu di dieu ridho Allah nikmat kanu ngaji nikmat kanu ngadengekeun nikmat ka murid nikmat naon nikmatna mere sakitu teu mere sakitu datang sakitu teu datang sakitu sistem ngomongkeun sebab naon izin ka Gusti Allah ja hakikat mah titipan ti Gusti Allah ngajak lagi ka Allah ieu kuari geus da bisaeun nyana teh tadina diajak ka Allah cara ngaji amil ngaji jurumiyah narkib dan sebagainya halal ngasal alfiah dan kuari geus badiri atuh geus teu kudu kumaha geus bisaeun nyana ka Allah bahkan geus ngajakan ka Allah atuh geus urang mah diojol pantah kamuliaan teh ku keagungan ku dunya ieu kutukeun Allah teh urang lamun ngomong kos kitu teh hese jasa hese teh kos kitu cita bacana ka aing emang kasiha buga aing mah ieu hiji-hiji acan hese mantak urusan batin lamun teu boga guru moal bisa ria capek jasa ngaleungitkeunana ria teh capek sebab urusanna ruhani urang kuari encan aya guru ruhani atuh moal bisa sanajan dulur-dulur supaya ikhlasnya sebab urang teh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin tah caki pudoli teh kos kitu dari ceramah tah mukhlishina lahuddin pugunya na berangkat ka ditu na hayang amplop atuh tia kunaon ngadongengkeun mukhlishina lahuddin panyanana ge lamun teu di amplopan teu datang pan cenah mukhlishina lahuddin pan eta munafik eta kos kitu ngaranna sial cak haji pudoli emang sial sia mah atuh lain aja pura ini kabehan aduh nganyan bae ditukangeun kabehan hese emang kumaha ja kiai ge dulur sing ikhlasnya ai ceramah teh kos kitu pantak ulah kamari ge ngadengkeun Ki Nurjaya sing ikhlas bae sing ikhlas pugunya na kadinya ge hayang diberi duitan
pada takos gitu tah munafik eta teh ngaranna tah eta kudu kumaha tuh atuh urusan rohani atau beneran pancang beneran ge 1 juta kali ngomong ikhlas moal bisa sebab candi urusan pada candi urusan lah atuh ngaranna ge candi urusan kadaharanna naon rohani teh obatna naon rohani teh antina naon rohani teh ai awak urang mah pan ku ari teh diurusan isuk-isuk ulang ngadahar rujak sia nyeri jadi botong nya isuk-isuk ada rujak jadi ente cara baca aing normal hakan ku sia menang bayar setengah jam WC mananya tepungan sia tah eta teh isuk-isuk dia urang diakurkeun bae uduk haneut mantap cek urang teh laksa mantap iya naon deui karena belah ditu teh tuh naon deui ngomong atuh sia teh teh keun tah teng akur untuk menjaga kesehatan disesuaikan kadaharana ieu kieu le ngantuk saeutik urang teh disarekeun jang awak ba urang geus teu kudu dipeta-petakeun meta sorangan mentek cek Imam Ghazali cek Imam Syafi'i seluruh imam pemerintah urusan dahar rakyat bakal dalahar bae sebab lawan kebutuhan masing-masing ulah diurusan coba urusan dahar nehangan bae aya sangu dangder hui naon mantang jeung mantang eta kene bakal sebab kebutuhan sorangan ja'ainu kudu urusan lain urusan dahar rakyat mah urusan statistik urusan politik urusan birokrasi dimantak menjadi pemerintah tegudu kiai nu bener utar aturna urusan jang urusan perekonomian jeung perpolitikan sanajan cicing dimui ari tebecus mah kiai cicing dimui tebecus atau acak-acakan baik tegudu kiai majelis ulama teh ngan sakadar ngaran doang nu penting mah bisa birokrasina sanajan lain kiai sesuai jeung aturanana jadinya nama urusan kalurusanana dina kitu urusan siasatna ieu salurkeun ka dieu ieu ka dieu teu kudu kiai acana kiai bae atuh leuwih abdol asal leuwih kudu leuwih bisa ternyata diuk di dinya leuwih amruk atuh pecat kiai ganti ku si peot tadi nyata kos kitu negara teh sebenarnya mah kos kitu ngan dikira-kirakeun kiai lantaran dititipan ilmu bakal leuwih bagus asup ka DPR jadilah bupati ternyata ambruk sebab naon dikendalikeun ku Yahudi di negara urang mah nah gitulah nah ye balikan deui ikhlas teh ya bagian rohani lamun urang encan ikhlas moal datang hal satungtung aya keneh ria ujub takabur nafsu ngaranna mual datang hal jelema didatangan hal teh ku Gusti Allah diberi anugerah ketika geus eueuh panyakit rohanina ku hari urang saseleh dek ngadengitkeun ria ge sebab ria bagian rohani posisi riana aya di lelembutan nu mana di urusan ge encan ku urang salilana aya mah aya kitu ikhlas saeutik persentasena cek Imam Ghazali teh mah aya ikhlasan aya riaan ditimbang gedean mana ikhlas jeung ria gedeana ria bae urang sodako ikhlas aya riana aya timbang gedean ria bae can diurusan mah urang aya nama tutulung ka batur aya ikhlasan aya riaan timbang gedean ria bae urang ngaji ceramah aya ikhlasan aya riana ikhlas cek jadat jaya mandek mituturan batur yang teman duit baik diberi atau alhamdulillah itu diberi atau eta non gitu ya alhamdulillah kena lah pokoknya malah guys baik ceramah baik nyana tak baik datang ka imah dibuka letik amat riana gede liana tetep baik secara diurusan tak mantap perlu na pengurusan ruhani kudu ka ahlina nu tadi teh kudu ruhul kamil arwahul kumal ilah anu bisa ngurusan ruhani jelema nu geus bersih ruhanina ieu mah urang guguru ka jelema anu encan bersih atuh ka bawa nu mantak anak almarhum abah teh deuk di pesantren anak awewe ka ditu bae nya ka mana cak anak teh ka cinta pada ulalah cak abah ih palalinter keluaran cinta pada mah ulalah cak abah teh mending di urang-urang bae atau ka dinya ka Bogor sakali deui hayang ka cinta pada we ulah nu mantak ulah nama guruna sok asal keluaran cinta pada bae haju bae jualan tiung
tidituna jualan tiung guruna ka murid ge jualan tiung terus bae murid ge engke mun murid ge jualan tiung deui bae jualan jilbab jualan tah eta ti luhurna kos kitu tah kolot mah geus istimewa jasa ulah sok jualan tiung saeutik mah ngomong panyakit eta dibawa di pondok bae guru geus jualan atuh kadituna kumaha tah eta lah jadi ilmuna mah gede teh ngan dibere embel-embel kuari muridna kitu bae asal aya pengajian jualan asal ngayakeun pengajian jualan atuh emang uyah moal tetes ada pasti ya mantap dengan guruna nu ikhlas mantap kula masantren di Banjar teh cek abad teh di dinya bae lantaran eueuh surahan di Banjar mah hayang pindah ka Cikole hayang pindah ulah geus di Banjar bae bebeja kula ka Abah Bah di Banjar mah ieu ngaji utawi iku surah lapan doang jadi boga kajen di Banjar ai geus lain kajen mah sekolah teh jadi sampai ke saya mah sadaek mana geus sayang ka ditu ulah ka ditu ulah can kaharti oh kahartina ka dieu tahapan ikhlasna nu beda tetesan ikhlas engke deuk hayang surah kumaha sia lamun guruna ikhlas ngembang lamun guruna teu ikhlas sabakutet sakitu bae sia sia nya bakutet tah sakitu tah bahasa Prancis eta bakutet teh teu nyahoun jadi hese tah kolot luar biasa istimewa ulah geus di Banjar bae oh barang diteliti kos kitu gitulah loba-loba hal-hal anu diulah ka anu ulah bahkan kula geus siap belajar di Mekah geus saminggu deui berangkat nu nguruskeunana kana Haji Muhadi di Jakarta tanpa make biaya kurang geus dieun kitu ijazah sanawiyah jeung aliyah ge geus dieun geus dialihkeun ka Arab geus tinggal berangkat seminggu lagi cenah berangkat beja ka kolot ulah henteu bae yang bisa bahasa Arab dah ulah coba barakali geus ulah gede ka kuari ijazahna dihitung ngendek bae anakan bisa meureun dicokot henteu ku kula kalau boga sanawiyah jeung aliyah teh boga sadajan teu sakola eta meureun teh blonda aduh masyaallah wallah alam kuari itu di mana tadi cokot jajak Abah ulah kaharti kuari nurun lamun kuari bisa bahasa Inggris paseh bisa bahasa Arab paseh lalancongan kaditu kadayeuh meureun kapake di pamarentah kapake di NU meureun kapake jasa sakieu ge bodoh deuk digeser-geser bae ngan aya bodoh bapan gua teu berani embu aing bodoh ke disengserikeun batur geus ngaji kieu bae aing mah bade dolos lah pokona deres tah inget ka kolot oh bener teu meunang lelempangan kadayeuh nya sia dayeuh nah iyalah jadi barang diamati kuari ikhlas begitu terus dididik ikhlas bari terus dipraktekeun encan bisa ai beneran ikhlas mah ngan praktek lalaunan bener oge sia ngaji bah panu ngajina ge kiai mah ulah neuleuh kiaina asal sia bisa ikhlas nu barisa ngaji bakal ngaji ka sia jago ngaji tapi teu ikhlas mundur boro-boro nu bisa ngaji nu bodoh ge moal daekeun ngadaekeun sia je jaheunya geus kitu bae geus pokona geus ulah hayang dilalawan ulah hayang dibere ulah hayang disasalaman ulah geus ngaji titik geus sakitu pan ngomong mah babari tah coba ge ceramah pun pahit jasa cak Haji Pudoli eta ikhlas pahit cak gadata deureuh mun teu kempes ban jeung teu kurang bensin mun kurang bensin pada teh pahit jasa lain pahit ketir tah mah nah iyalah diurus coba ieu mah sakadar bayangan sabenerna mah bahwa urang horenganan encan urusan batin ternyata di mana can urusan batin horeng ibadah urang TK tayo nyarita telena naon horeng aya parantina nahu sorop aya parantina kitu keneh ruh ge aya parantina ulah sambarangan asup tarekat ulah sambarangan asup pengurusan rohani kira-kira encan pas ulah manunggu syariat Masya Allah jadi ngomong geus bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeng ta eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu ngerusak anu nyieun sok ngerusak
sebagai sekutu Gusti Allah, dianggap pangeran keneh, padahal mah wa khalaqahum, jin teh nangieun Allah hanya dianggap pangeran. Nangieun Allah makhluk keneh teh, tapi ku ngeunam kitu ngaranna ku Kristen, ku Yahudi, ku Protestan, ku Katolik, ku Buddha, ku Konghucu, ku kafir dianggap pangeran nya teh. Cek Nasrani di aing mah teu mangeranan ka setan. Kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu? Eta teh seakan-akan nurut ka setan, sebab cak setan sembah batu ku sia. Sembah patung ku sia. Sembah makhluk ku sia. Nang saha eta jana nyembah ka makhluk makhluk. Nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung, lamun lain perintah setan. Berarti nyana teh nurut ke setan, sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah. Itulah anggapan para kafirin. Naudzubillah min kadal wa khalaqahum, nangieun Allah setan ge. Deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan. Cek nya henteu mangeranan ka setan, kunaon nyembah ka patung. Jangan aing mah mangeranan ka iblis, kunaon nyembah ka batu. Jangan henteu nyembah ka jurig, kunaon atuh nyembah ka makhluk. Setan teh parentah setan, nasihat setan teh kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat. Urang keur cicing menel motor bararagus, teu mobil bararagus, warung gelede teu asup ka supermarket mamani tarariis ngeunaheun jasa. Kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah, mobil teu mewah ge teu boga, motor ge teu gablek. Cicing di imah anu butut pemandangan sehari-hari na motor sakitu baragus na mobil sakitu baragus na imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus, diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haji eueuh tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pat. Kunaon ieu nasib aing kos kieu, mulai setan datang ke jero hati. Cek ieu kan zaman modern, ai sia kunaon cicing bae. Kuari mah zaman teh geus global, era globalisasi. Tinggaleun lamun kuari hirup teu boga motor, teu boga mobil. Cek jalan tiapan ge geus berusaha tapi sepan ya tuh usaha da ulah datang ka ngawarung kos kitu doang. Ngawarung kos kitu doang mah tuh datang ka iraha ka beli mobil, ka beli motor. Geus ka mana atuh? Deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantak imahna mewah, mobilna loba, usahana maju, tanya loba tatanya tuh jelema mah. Kudu loba tatanya. Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya, waduh teh setan bisa kos kitu teh. Setan ngana setanana. Yeuh, loba tatanya naon ge. Teu tatanya mah bal beres. Tuh, deuleu dina Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Eta setan eta. Nyata. Oh, kos kitu nya datang nya ka dinya se. Waalaikumsalam. Aja teh ka mana? Tuh wajib. Ya enak tuh kade, kula mah ieu dikonsultasi. Ya tuh Mas. Obrol ieu haji boga imah kieu mah keur carita bae mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana yang di mana eta maksudna guguruna. Sok loba tatanya usaha bae. Lain imah haji serius antaran kula geus duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu. Sejasa dengan dunia ya, masya Allah. Kalau mengadengkan kiai-kiai segala wali-wali anti dunia nggak asup, kalau tak asup, tak kos gitu teh, tetap yang boga mobil, yang boga imam mewah lah. Kita komo teki uci ngomong nanti segala wali-wali tersedia mah. Kos gitu ke sebuah kang haji mah kali itu. Gimana kakak bang haji bayi, ada guru kumaha tuh. Guru gitu, cuma dagang baik. Iya dagangnya jabang mana bang haji mah rugi dah teh gitu. Bantu sia ka dedei kuari halanan malah ka bebejakeun heuh kula ka dedei. Nah datang ka dinya sakali dua kali. Bener sia. Bener. Lamun bener hayu ngilu jeung mengaji. Ka mana tuh? Ke Gunung Kawi deukeut. Beudah aduh kumaha. Sia teh
tah milih nek ngaorai nek monyet nek babaya nek babi atuh babari teh bakos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu nek iraha atuh sia angel keneh bakos gitu syaratna kumaha lah syaratna mauhna naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus bere anak hiji yeun deui habak geus bae hiji atuh pun kos kita ya itu sanggup gitulah itu gitulah lamun sanggup atuh teh naon aing ngabejan mah mendekat itu aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak puguh aja ngos aing rasulnya anak aing ge rasul syaitonir rajim age satu lah musyawarah heula tuh sia jeung pamajikan cawa tah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah karim Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aja teh dilanjutkeun nya ngawarung jaka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kawi ban ngagejelug akidahna kuari mapan ustad tad apa naik ngaji teh kudu boga motor sat-sit kadi-kadi tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna WC sapira 15 juta sapira ge cenah boga aing WC paling bare salawat nu nyolateun 50.000 teh nu sugih nu susah mah 10.000 malah untuk mere-mere acan sia ngalantur mah tad ngomong lah tanggung susah aing setan bener keur ngomong jeung setan lu asup ya aya anu langsung ka hate aya anu ngabentuk aki-aki setan ge sarua bae mentek sing ada basa aki-aki ya ye kieu atuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nu keur ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru eta itu ku acarana tapi urusannya sapira beli daging doang urang kadinya set balanja engke urang bakal diberi bonus urang titip diberi bonus komo lamun urang bisa ngajakan mah eta mah tuh capina Fatul Muin riba ulah ka make Fatul Muin lah nah jelema susah sih make Fatul Muin lain persakanya hoing mah nu kos kitu mah riba lah angel kasugih tad geus kitu mah nu da di daleuna ulah Fatul Muin mio tad mio tad da starter lagi mantep jasa tad komo sakupi nu eta teh nu naon beureum jambu teh waduh eta betad pokona mah tinggal nyokotaan bae jelema invest kadinya engke ente mah boga engke sasaleran sakanyaho tuh ngaji di mamana kita mah riba kos kitu mah atuh naon ngaranna teh ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran-ngaranna usaha ge geus seulana nu kos kitu mah bebeja ngaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge komo di pangajian heuh nya ye atuh tad geus ku ari mah engke bakalna meundang Avanza ka ditu ngeunaheun tad jeung itu mah eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi urang boga duit ye ulah sok ajuri bari bakos kitu eta kiai nu sok ngariba-ngaribakeun carekan ge ku sia ngadu kitu jeung aing kitu bejakeun lah hukum lain hiji bae kitab kitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun gatuh ngadu kitu jeung sia geus sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu kadinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sakadar nganasehatan sia kitu ge hayang sugih mu atuh teu kudu tah mah aing atuh sakadar mere jalan doang es ka aing ka dieu isukan ngalamun maning asup maning gula maning asup maning gula maning asup maning gula jol bae eta make dipikir-pikir kan asup geus pokona mah tanggung jawab gitu lu mun anu nanyakeun dalil nang geus gitu
ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos kitu mah teu nyawa kamajuan teh mah kiai kos kitu mah di bener oge ye teu buka ku sia kitabna pengsong-pengsongkeun habek kitabna geus atuh karena kadang bae jangan ngarikuk nyana subrut aduh boga mio kadeuleuk ku batu meuli Avanza drek-drek teh ditangkap tinggal hulunya apa dipantok-pantogkeun pokoknya asal keluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorangan hate sorangan awalna mah jenna ge nyahoeun ka belah dieu nang tangan kiai segala haram-haramkeun teu jauh ikut bau teh kiai geus teu jawab aing tolol teh kiai teh eta mah kiai lain di urang lain teh mah di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limitnya sudah eta kitu pangeranana ngagilek dina agama ngagilek dina syariat Masya Allah karim setik nah iya pangeranan ka setan tudaon atuh bage mangen jangan cai mah teh mangen komis riba siar setan tuh ieu mah nu nyembah ka patung dijadikeun dipungkal pengkolkeun ku jin ku setan kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah padahal jin setan curi sarua makhluk Allah nangieun Allah urang kumaha maha kawasana Gusti Allah ka setan-setan ge jeuyeun Allah maha kawasa Allah ternyata orenganan khaliq makan hiji Allah subhanahu wa ta'ala wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm kafir-kafir teh lantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijienan gedebul ngabohong nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin tanpa mendasar ilmu bodoh ceku partian nyaritakeun nyana Nasara mah ngomongna qalatin Nasara al-Masih ibnullah Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah malaikat anak awewe Gusti Allah tarol jas ngebohong Kristen nganggap bahwa Masih ibnullah blood Yahudi nganggap bahwa Uzair anak laki Gusti Allah tolong urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awe Allah ndeu kumaha sih subhanahu wa ta'ala amma yasifun maha suci Gusti Allah maha luhur Gusti Allah tina anggapan-anggapan nu disifatan nu dicaritakeun ku para Yahudi ku para Nasrani ku kafir-kafir Arab bahwa di anna lahu waladan Allah teh boga anak maha suci Allah subhanahu wa ta'ala ikut kurang karari itu ngomong nata nggak soro ngajelaskan bahwa masih anak Allah atau aman Allah boga anak memerenanan atau kudu boga pamajikan kapan Gusti Allah teh boga pamajikan ya Gusti Allah malam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah nang Gusti Allah kabeh kamari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang wabah planet nang Gusti Allah bumi kabeh nangieun Gusti Allah berikut jajadian hujan nu turun nangieun Gusti Allah nu lain nang Gusti Allah makhluk-makhluk kabeh nangieun Gusti Allah berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir wa khalaqahum nangieun Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan kabeh ge pandangieun Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi nu mantak badi'us samawati wal ard
nu ngadamel langit nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku contoh Gusti Allah. Allah mah teu kapiheulaan ku contoh nyieun sasahage. Urang mah urang kuari neuk nyieun imah ge kudu boga gambar nyontoh heula deuk alamana ieu teh deuk ala timur deuk ala Mesir deuk ala timur tengah deuk ala Spanyol atawa deuk ala kaditu Belandaan aya gambarna. Pakaian ge pakaian urang teh deuk niru-niru mana deuk niru Arab deuk niru Belanda deuk niru Amerika deuk niru Paris aya gambarna atawa deuk niru urang Jawa make blangkon aya gambarna. Aya gambarna kabeh urang mah kapiheulaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar. Nu mantak salah satu bukti Allah teu nyieun contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung moal aya. Hayu cak Allah ya iman teu kudu make contoh-contoh. Teu kudu make contoh-contoh. Bapana kos kieu, mana kos kieu borosot, anakna lain deui. Akurkeun sadunia aya teu model kos kieu jeung moal aya. Bapana hideung, anakna hideung, bapana hideung, mana hideung ai borosot putih. Heran cak bapana mah nya aing hideung, mana hideung ai anak putih. Pasti sia main jeung tatangga. Kajen gua kumaha teu percaya aing. Aya deui bapana putih anakna putih pamajikanna putih aya anakna hideung sia de kurang curiga bisi anak boga anak hideung sia de lantaran kuari mah zaman geus tangan nu caritana ieu mah Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku contoh nyieun manusia nyieun langit nyieun bumi teu kapiheulaan ku contoh badi'us samawati wal nah nyieun Allah berarti kabeh nah nyieun Allah. Langit serta istina nagian Allah, bumi serta istina nagian Allah. Berikut setan-setan juri wabah nagian Allah, nagian salian Allah. Anna yakunu lahu waladun walam yakun lahu sahibah. Maka jeung Gusti Allah boga anak, padahal mah pamajikan ge teu boga. Biasana kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan, pan Allah mah teu boga pamajikan. Justru nagian Allah kabeh ge atuh. Lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan, lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesan berarti Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh atau boga bitoha atuh bari eta kos kitu teh tahu jasa. Tapi kapan eta Kristen mah geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah. Cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah. Cek orang Arab wa qalatil Arab al malaikatu banatullah. Pada teh kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah. Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak. Jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai' wa khalaqa kulla syai'. Jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara. Wa huwa bikulli syai'in alim. Jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah. Langit jeung eusina nangieun Gusti Allah Allah uningaeun ka langit jeung eusina. Bumi jeung eusina nangieun Allah uningaeun kana bumi jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah. Nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh. Jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah. Nu mantak Gusti Allah mah Rabbul pangeran seluruh alam. Nyieun kabeh sakabeh alam. Anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah. Nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur neuleukeun ka urang nyaho. Ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan. Aya nu keur neuleuan jam bae lapar cak nyahoan. Aya nu pan engke cenah jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan. Aya anu geus boga janji deui neuk datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan.
aya anu aing mendek ngaji bae menghindar besi aya anu nagih Allah nyawa kajauhan kabeh ge aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan eprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalin aing daripada tinggalin mending ngaji bae nyawa Gusti Allah anu teh nyawa Gusti Allah kabeh nyawa kereteg-kereteg hate urang lempangna getih nu aya di jero awak urang nyahoan kabeh nu matak lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah nyahoan Gusti Allah neleukeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah matak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah urang teh boga rasa dideleukeun ku Gusti Allah lamun datang tak kadinya rasa urang wah geus ibadah bakal lazat ngeudah ibadah jadi urang dek ngalawudu heula diu bade hareupeun cai bari tafakur aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah aing bisa neuleuh dideleukeun ku Gusti Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah berarti Allah khaliqna setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah aing diuk di dieu ge ngagerakeun Gusti Allah urang deuk ngalawudu teh kos kitu atau lamun di Mekah mah orang bisa dijorogeun batur di antri pan ngalawuduna ya di imah lah bari tapakur kayak geus bisa mah geus bisa sakilat sakitu ya mun can bisa kos kitu nagog we urang di luhur cai ye cek pemajikan ji kenaon masing-masing bae cek tapakur eta dihandap bangun dari wadahan ijah dasar aki-aki wadahan atuh susuk omong nasa kepada rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah ibadah bae ngagantung mah atuh wadah celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadengekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti Masya Allah cek jana teh horenganan eta suara satu sarua jeung ngadengekeun suara Gusti abdi Gusti hampura mata abdi hampura ceuli abdi irung iya pakai napas ku abdi nu dihirup ku abdi anu ku abdi diisap iya teh oksigen angin teu kadeuleuh ku mata abdi tapi pan aya angin lamun eueuh angin mah meureunanan paeh kan makhluk ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae abdi di kamar abdi di jalan abdi di majlis abdi di leuweung abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere penyakit eta udara Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleuh ku mata abdi tapi lamun make mikroskop membeureun angin kadeuleuh jelas aya ieu teh angin jasok karasa tiis komo aya AC komo aya kipas nu jelas mah ieu dihirup ku abdi ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya ya Allah ya Rabbi Gusti hampura irung abdi sok pake ngambean macem-macem Gusti kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi dicium bae terus hampura bae Gusti tuh urang rek ngalawudu teh kieu mata geus ceuli geus irung geus urang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngalawudunanya atuh cenah moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah
perhitungannya kok gitu. Salat lalu kocak salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum tahajud Allahu akbar assalamualaikum kerek deh tamat tahajud TK tambah kos gitu. Apa nu dimaksud salat teh inget ke Allah ku hari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ke Allah mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah dimaksud bahkan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah atuh bade ampura Gusti sumut abdi loba pake ngasaan makanan Gusti mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah semur abdi sok poho ka Gusti abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna tah rendang tah eta sok poho ka Gusti aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti hampura Gusti sungut ieu tah eta tina makanan inuman ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti kadang teu dipake karido ku Gusti pake ngomongkeun batur setunggeus teu bata geus di ka Allah keun janu Allah pan abdi ge abdi teh nu Allah mata nu Gusti titipan ti Gusti pan cek tadi ge wa khalaqa kullasyai kabeh perkara nang Gusti wa huwa bikulli syai'in alim Gusti maha uninga abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga nyaho Gusti ih Gusti mah maha gagah moal kasieun oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan hei Junaid udang sih udah sarua jeung kos kitu teh sia teh kesel sia teh mung tapi deuleu surga aing udah mandi ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu mandi lu rapih mandina manusia junub mandi tiris batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah dek tahajud sorga sia ulah sok tiris awas ya ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut itu tiris Gusti haneut tiris ya sales mah sia isukan tuh bener isuk-isuk ngingsep tuh gara-gara sia nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong bohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan gering laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah tegar urang teh mandi urang dulu wudu sakumaha tadi tafakkur gas kamu salah musalah Allahu Akbar nu pae karena tadi kerberang nyatabrakan pae sok buka pocongna di kaca teh lagi salat tahajud dia aya teh kos kitu Allah bohong ka Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kanjeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ke pemajikan tahajud cepet awat lo bawa omong aya pocong kadeuleu bang encan kadeuleu mah ayo besi bae ya borangan lo ya cek saborangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah teh aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh wa khalaqahum nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teh sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu
ye parang sana aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sih tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup yuk aing salat goda aing kusya moal sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong deui teu sieun berubah ku jadi kunti anak bukna geroy ganda robah-robah pan setan karakos gitu tak teu sieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah ini bentuk asal kurang mantep ke Gusti Allah tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karena Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar HP urang manteng ka Gusti Allah indit teman kos kitu jelema ti tangan terkeun bibina teh apaan sia dia antarkeun teh bibi sia nah mana? Tuh kan itu kalau umur itu oh jalan bibi ayo berangkat dari atas maghrib terken bibi balik di itu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajubleg putih cek ada parang sana aing teu bisa babacaan bener parang pocong Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati datang ka selesai tiupkeun aya keneh bah can manjur parang sana aing deui beureudanan babacaan aing dia Yasin ku aing sia Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun ma turut aya keneh bah je bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun cuma ngajubleg keneh bae ya Allah geus beak babacaan stok geus beak stok ngajubleg keneh tolol meureun dia ku aing sampeurkeun sia aing geus beak babacaan masih keneh can indit keneh ja biasana ku ayat kursi ge hiber leungit padieuhan teu datangnya na kadenya cakal bak sial horeng takal kadong di kapur Masya Allah atuh bahasa Quran ge moal leungit ceknya katipu aing horeng dek Agustus ditabur kamu mal bisa ku babacaan sama kos gitu mal ngajubleg bae goblok aing katipu cekna lajak du borangan bawa sok ku sorangan keneh ku sorangan sabenerna eueun nanaon ku sorangan keneh ngajurig-jurig teh padahal eueun nanaon borangan teh kos kitu ogas kieu jelema dek kondangan begitu dek kondangan dingkeng ke belantaran rada maribis aju pas tas maghrib rada ngagedean Isa rada letik kondangan guys berangkat jana kabeca teh kabeca kira-kira bangsa 10 meter ka jalan datang beca kemana pak kondangan kayak mana oh rame cara dirinya teh undang ayo guys berangkatnya na pan asup make batiknya nanti mau tas salinan maksudnya besi kotor karena lagi hujan besi kotor mawas barang di dulu baju nanti anu batik teh hiji kotor ieu mah ieu horenganan oh tadi teh meureun lempah di jero beca pan becana teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebrok ditutupan nyana asup ka jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih bahkan maksudnya maksudnya saling di jero lantaran deka ondangan besi kotor bener baik kotor tadi di jalan teh kakek ceretan
nu batikna dipakai baju putih geus saja sorban dikalurkeun gede putih deui beres barang datang kan hajat dibuka ku tukang beca plastikna barang dibuka ke cak tukang beca pocong ka beca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong wah lompatan kabeh cek dana saha pocongna pocong tadi make batik cek eta pocong salin di jero beca pajar pocong katipu ta eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae jajadikeun jadi mah keur wiridan we tengah penting maca shalawat ngeunah ya sallallahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina la cenah cenah ieu bae besok ngaji teh mingguan ieu dengan biasa teh bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek wah asana tadi rada embat letik ya salli ala sayyidina kosrek asal kelenger didinya kerasa cagar aing mah dengan ngagoler bae bahaya kieu goler dia kan tapi terus baik korase tetap punya kieu bae datang ka tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kekerese kan aya keneh bae sakit eta jurig dikeur penting can balik keneh bae datang ke jam 4 di dalam kunyana Masya Allah orenganan ucing plastik dan asup ka dieu jadi lempang lah ucing yang korose katuh goblok aing katipu ku ucing emang nu borangan mah kos kitu dia ulah borangan nu mantak ge biasa bae coba lamun keur penting di dalam aja ucing atuh kan berani ye lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dah sia jeung sieuna aing pocongan dah tampiling sak aing barang set eueuh ieu pocong beneran kagak dapetnya ada di dinya tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah asal geus inget ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung dipake kasih hiji Allah dek naon bae ngaganggu ka aing harang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apa kata digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nangieun Allah aing nangieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun anjeun moal ye cek urang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah ngaing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti ih atuh ulah sok silih kitu daun kitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing dia ulah gaganggu kang aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu kang aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia teu bahasa Baduy eta kos kitu awas ya ku aing lamun ajeuleuh eueuh tuh kan ilmu Baduy eta kos kitu ta eta ulah boga kasih jeung moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kos kitu bagus Gusti Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum Pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu taya pangeran wajib disebanging Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara fa'budu maka ngaibadahan aranjeun ka besok ibadahan Gusti Allah wahiduhu
tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil. Gusti Allah teh nu jadi wawakil nu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara. Geus satu ku hari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil